Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Tepangkeun simkuring atas nami Deni Rismayanti, perwakilan ti kelas 8D, bade ngadugikeun biantara singget ngeunaan kabersihan diri. Langkung ti payun, mangga urang sami-sami panjatkeun puji sinareng syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat milah salam mugi tetep dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka keluargana, ka para sahabatna sareng ka urang sadayana salaku umatna anu taat ka ajaranna. Amin ya rabbal alamin. Akang teteh sadayana dina salah sahiji hadis nerangkeun inna dzafatul minal iman, anu hartosna kabersihan teh sabagian tina iman. Tina hadis ieu tos tangtu urang tos ngartos maksud sareng tujuanana nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. Ngajaga kabersihan tiasa dimimitian tina diri urang sadidinten. Ku cara ngabersihan awak supados suci tina sagala kokotor. Di antara manfaat tina ngajaga kebersihan diri, dijauhkeun tina rupa-rupa panyawat. Mibanda loba energi, ningkatkeun produktivitas cayaan diri. Ku kituna, hayu urang sami-sami ngajaga kabersihan diri ku cara hirup sehat tur merenah getol ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Cekap sakitu anu tiasa ku simkuring didugikeun, hapunten bilih aya basa anu kurang merenah. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.